Raden Pandu Kairing Semar Badranaya Astra Jingga Dawala bisa tengahing marga sopana Ari marga teh jalan sopana alas pringgan bingatala Purnirahangan dika Kakang Semar iya nun naon anom Kaulah ketuleh jadi tanda tanya dina hate timala jadi bang baluh kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh ini kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah maluruhna ulah bari lumaku kaulah teh bingung nu teu mangitung-tung susah malah nu taya sudana kedah kumaha naon akan naon pot nyeung seurikeun make jeng nyerenges segala naon seuri papanggihan lain eta naon akan kasauran dunungan meureun teh hartina teh kudu tapak eta geuning tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh kedah mujas medi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rek si cakep sina kutunggal mateni babahanan satur dia ari satur araning opat dia araning angen-angen sir budi cipta rasa naon ada lain geuring aduh ampun itu si monyong aja jadi dalang urangnya asa inget ka da fungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin di Cicaheum kitu nah teh guguru ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amung da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we Abah aya sempat ngawarah beureun. Abah aya sempat ngawarah kawing bageur ka mah. Nya, jeung guru ngalas beureun. Aduh. Cuh. Dan ulah loba teuing heureuy cepot. Nya kan. Sing apa ieu teh di satengah marga sopana teh cu. Di marga Pak. Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan dinya salah. Ari bapak. Aing ka bawakeun atuh. Ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Bisa jadi dari akang mah. Ari akang mah ya ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung waleuwih sanget tibatan sumut. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi geula. Eta. Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti. Adaptasi. Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah. Atuh mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Nah, jika kana intelek teh da ingin tanya kerja adaptasi. Teh akibat kurang gaul kurang tatanya. Ieu lamun aya koran teh baca aya PR teh. Baca Aya buku Tigeger Sunten baca di Mang Taufik Faturrahman. Kurang-kurang. Aya lomari ti Pak Haji Sidik baca. Eta teh lomari pamere baca. Eta baca teh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana. Baca. Jijik kana lomari, jijik kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleu. Eta teh kurang gaul. Ieu halajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info lintasan berita dengekeun lumayan nama wawasan abis teh kurung batok teuing
Gigi kena TV saya kumaha saya lieu engge da jajakeun adaptasi bae mah. Atuh nahan nanyakeun kanu teu nyaho. Belum Pinter preserina si juri geus teh cukup ku teu nyaho di juri kita tadi moal lieu da aing. Oh nambahan cerita. Nambahan beban suka aing teh. Atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena bubuyut aing tanyakeun ka bapak tanyakeun kitu ka bubuyut naon Pak adaptasi teh coba nepi ka kitu-kitu nasi wawelak teh nyaho adaptasi acan tah ceuk aing oge ti baheula kur dek gawe teh kitu jang aing gawe jeung menak ti baheula tapi nu nyerep ka sia mah nu nyangsang hare-hare nu nyangsang beda ti sai dina daun kalapa daun talus itu heuh kan ukur saliwat teh nyangsang dina otak teh naon adaptasi teh kelana agan ulah kakang semat dupi adaptasi teh naon coba itu Gusti Nu Maha Agung nu matak Pak dangukeun di mana anak belegug jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh pikiran lagi ada ya sudah wala mun siri teh mun kitu eta we ku belegug sararea aing bisa cepot lan hari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman gitu kudu bisa tumpa-tumpa pinah sai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu da kitukeun atuh kita tadi da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teh ya ka korengna anyar teh jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana jadi cing apa kana sikon cepot tah cing apa kana sikon deuleu geus anyar deui wae ai sikon naon deula ai tuah tanyakeun ka robogana beusi jadi paseak nanyakeun ka kuring mah bisa aya korban teh si juri kita ngomong gara-gara tina sikon ari sikon teh deuleu dengekeun jang ai sikon teh singkatan cu singkatan da ayeuna mah geuning zaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat seperti comro seperti misro silo syukro nah ini mah ieu ai sikon kok singkatan singkatan teh lamun di sakola mode SMP SMA tuh STM hari sikon kok singkatan belum nasihat kabila-bila teuing bodeh KB keluarga berencana Jabar singkatan tina Jawa Barat KUD tuh operasi unit desa hari sikon singkatan tina naon Semar dua teh si juri kain kabila-bila teuing ka anak teh sok nu lega jeung uing itu si juri ngajak lu ka kolot ai ayo nama dulu ujang eta kumaha teh singkatannya tugu ya ingat teh si doraka teh ngajak ribut si juri nepi ka kitu teh ka kolot ari sikon teh cepot naon sun sok lepaskeun di kuagan moal ai kaulah agan mah kabur ku tetekan tong sakitu gan nglara si abdi mah lah agan mah putra raja kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna dina sapratna nya ceuk nya lain teh lainna agan mah bisi pengen jurian nya bila jadi juri jadi gerang pangajen situasi jeung kondisi cepot jadi sing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan ieu teh di mana heureuy teh
iraha jeung kumaha sumuh kitu mah nya di leuweung ngabodor daun ngalajo ye udah sanajan ulu-uluna go pangeran mah hauninya coba eta pangeran dianggap sudah lalajo lain aduh ampun aing lilis lah ngalilir mana aing ah bisa gara-gara pelarian ke kita bah tapi jika bodor kan niat mah bener lah aduh ampun aing lah kada niat mah ge bener jika bodor ge Allah terek nanyakeun eta cekot memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma sumuhun kan kedah tapa teh ya kudu cileukeun teh puji saur sidawara sidawara mata diteu geuning kedah naon teh rep naon teh deula rep sinengih Purwantara lain buruk cah ya budak jadi we akan meureun rep